dina acara Warta Sunda. Pamirsa sadayana, dina warta dinten ieu bade dikapidangkeun tema pelantikan gabungan ekstrakurikuler SMA hiji Waled nu biasa disebat Platgab. Kangge ningkat waktu Studio 5 Warta Sunda parantos nyiapkeun liputan seputar Platgab nu bade disampaikan ku reporter Ari. Ya, atur nuhun kangge Rindi Harliana sareng Sela Okta anu di studio. Sim kuring tos aya narasumber anu bade diwawancara ngeunaan Platgab SMA Negeri 1 Waled. Kan bade naros tentang ngeunaan Platgab SMA Negeri 1 Waled. Nya sok mangga. Iraha sareng di mana tempat di acara eta dilaksanakeun? Keur kamari dinten Jumat sareng Sabtu tanggal 16 17 keur kamari November jeung di tempat nate dina Talaga Pancar. Sabaraha dinten lumangsung acara Platgab teh dilaksanakeun? Acara nate 2 poe sapeuting. Sawai pamilon dina acara eta teh? Anu pamilon nate kelas 10 jadi peserta, kelas 11 sababaraha jadi panitia, kelas 12 jadi purna panitian sababaraha we sareng panitia guru. Atur nuhun kangge waktu narasumberna. Nuhun. Pemirsa sadayana, kesimpulan anu dilumangsungkeun acara Platgab teh kangge nyaeta ngalatih fisik sareng mental siswa-siswi SMA Negeri 1 Waled. Kesimpulan dilumangsungkeunna kegiatan Platgab nyaeta kangge ngalatih kadisiplinan sareng fisik jeung mental siswa-siswi SMA Negeri 1 Waled. Tos sakitu we warta anu bisa disampaikan mulang ka studio. Hatur nuhun laporana reporter Ari janten panutup warta ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.